Identitas novel. Judul Si Kabayan Jadi Dukun. Pangarang Moh Amri. Penerbit Kiblat Buku Utama. Tahun terbit 2008. Jumlah kaca 70 hiji kaca. Harga 15.000. Sinopsis. Kabayan teh hirupna ripuh. Puguh da jelema kedul manehna mah. Manehna ngandelkeun kesang pamajikanana keur hirup sapopoe. Mun keur daek kakara manehna leos ka leuweung ngalasuluh. Hiji poe kabayan jeung pamajikanana pasea gede nepi ka tatanggana nyarahoeun. Kabayan nampiling Saikem nu jadi pamajikana. Hiji mangsa aya semah nu neangan dukun di lembur si kabayan. Kabeneran semah teh nanyakeun ka Saikem ngeunaan dukun lepus. Saikem nu ngabogaan niat hayang males ka nyeri ka salaki pedah kungsi ditampiling. Ngabejaan ka semah yen si kabayan teh dukun nu sakti. Dicaritakeun oge naon bae nu kungsi dipigawe ku si kabayan keur ngayakinkeun. Basa kabayan rek balik, manehna papanggih jeung dua urang anu nyebutkeun yen manehna teh embah. Kabayan nu teu nyahona naon, tungtungna mah kapaksa daek ngilu jeung semah eta. Da geus digebugan. Kabayan dipercaya bisa ngubaran Nyi Hasanah, anak sodagar nu katarajang panyawat pireu. Sanyana mah Nyi Hasanah teh teu gering nanaon. Lantaran manehna teu resep, bapana rek ngawinkeun manehna ka Haji Latif da geus bogoh ka si Agus. Sanggeus balik ti imah Nyi Hasanah, Agus nepungan si kabayan. Manehna minta tulung ka si kabayan sangkan manehna bisa papanggih jeung Nyi Hasanah. Tungtung nama Agus nyamar jadi pangiring Mbah Dukun. Basa geus papanggih eta, Nyi Hasanah nutup geus teu pireu deui kabur jeung si Agus. Kabayan kanyahoan yen manehna teh lain dukun beneran. Manehna dipenjara ku polisi. Lain sedih, kabayan kalakah atoh hirup di bui. Da manehna teu kudu ribet jeung lieur nguruskeun urusan di imah. Tapi angger we kabayan bisa bebas kulantaran Agus ngajelaskeun perkara nu sanyana. Kaleuwihan buku Jalan Caritana Runtuy loba atikan nu bisa dicandak tina novel Sunda ieu. Salian ti eta, buku ieu oge ngahibur kanu macana ku kalakuan para palaku dina carita ieu. Kakurangan buku kurang rinci ngajelaskeun ngeunaan panokohanana. Contona nu maca bisa ka kecoh ku saha namina Nyi Hasanah teh. Basa nu dipake oge teu gampang dicerna ku murang kalih atawa anu awam basa Sunda. Amanat, jadi jelema mah ulah kedul jeung bodoh. Kudu daek ikhtiar neangan usaha ka itu ka dieu. Ulah ngandelkeun jalma sejen.